Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Ki Ruminta. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui ayeuna kantun bagian anu ka pamungkas pamiarsanya, bagian ka 45 anu pamungkas terakhir tamat ieu dongeng teh nya. Atuh montong dihaminan wae geran ini teu guna teuing lah, lain arek diperenan eta si Ruminta teh ngadon diajak nyarita wae deuleu. Ai heueuh. Nah, ari abdi jadi tepuguh kieu nya. Kudu nyang hareupan si Julpikar geuning. Heeh, keun wae atuh. Anu penting mah Jalumpit bisa ngalaksanakeun pamaksudan. Tah, ayeuna mah dewek arek ngabantu si Nini Dempul euy. Sabab kita tadi ngadon nyamos panarajangna. Si Julpikar moal burung rubuh tere-tere ku Nini geura. Soka, gradar kainya. Lain mau coblak wae. Ya, curelat jeleng. Mbah Samudra kitu teh bari langsung loncat muru ka tempat Nini Dempul jeung Aki Ruminta ragot taru. Nini Jalumpit anu ngarasa teu kudu loba ngomong geus teu tatapasini deui terus ngajorelat cirimna narajang ka Julpikar. Caturkeun tarungna antara Aki Ruminta ngalawan Nini Dempul. Katambah ku datangna Mbah Samudra, tetela sanggup ngungkulan oge Aki Ruminta teh. Iteuk naga jadi sabaraha hiji saking cepet-cepetna anu matakeunana. Sakapeung bijil sinar warna biru dipapag ku sinar warna bodas anu nyacas. Can panarajang ti Mbah Samudra anu datang mangrupa tajongan atawa teunggelan. Gancang buru-buru ditakis ku sapasang leungeun Aki Ruminta. Duak deus, keduk deus. Sakapeung kadenge sorat tulang leungeun anu cing garduk diadu. Matak linu kadengena. Jeung eta teh balukar tina lumangsungna bantrok dua leungeun masing-masing antara leungeun Aki Ruminta jeung leungeun Mbah Samudra. Kalayan pada deusik ku tanaga lapisan. Calideug cari jeug. Mbah Samudra anu ngadon mundur ka tukang 5 lengkah. Sedengkeun Aki Ruminta mah geus molebat deui jirimna nyingkahan panarajang ti Nini Dempul. Siap. Mbah Samudra narajang deui ku panarajang anu leuwih ampuh. Sedengkeun Nini Dempul nampun Nini Jalumpit bangun kadeseh tarung jeung Julpikar teh. Jelas pangarti Nini Jalumpit aya di sandapeun pangartina Julpikar. Sedangkeun tarung antara si Malaka Bodas ngalawan Gopur katut neneh mah katempona jiga anu karagok ngalakukeun gerakanana sabab lain kuna naon. Lantaran si Malaka Bodas satengah hate dina ngalakukeun tindakan mangsa ngayonan dua musuh anu sanyana mah ngalakukeun panarajangna teh ka dirina sorangan. Ari si Malaka Bodas mah dina males narajangna oge tangtu teu niat nyilakakeun lawan. Da sidik lain musuh, tapi sabalikna Gopur jeung neneh mah jelas-jelas nganggap musuh ka si Malaka Bodas teh. Paparahna mah hayang ngalajiwana si Malaka Bodas luyu ceuk paniatan ti Nini Jalumpit. Leuwihna ti kitu Gopur jeung neneh dibere ilmu injeuman ti Nini Dempul. Tangtu aya pangaruhna pikeun si Malaka Bodas. Sabab jurus-jurus lawan aya anu beda serta ngaronjat kacepetan gerak katut tanaga lapisanana. Ngajarikeun si Malaka Bodas kudu nguras tanagana sangkan tetep bisa ngungkulan kakuatan musuh. Caturkeun Nini Jalumpit tembong hade teh keur mindo ngarangseng ka Julpikar ngagunakeun iteuk wulungna. Tapi ngaranjuk kaget da sabab ku Julpikar iteuk teh parotong jadi 3 bagian. Nalika ngahaja leungeun katuhunan nakis eta iteuk. Duak sewuk wut deus bratra. Malah saterusna Nini Jalumpit ngabangkieung ka tukang bari ngahegak.
Panggiung, cari jeg, hega. Nempok itu Nini Dempul gentak luncat nyamperkeun ka Nini Jalumpit anu karek mancuhkeun tangtunganana deui. Mending gantian lawan we Nini. Ayo gantian lawan jeung kula. Sarta bantuan Mbah Samudra. Keun, ieu budak rumah jate jadi pilawanan kula deuleu Jalumpit. Heug Nini, heug. Kabeneran. Kuring lumayan kawalahan. Aduh hareupan jeung si Julpikar teh. Sok Nini, layanan kainya si Julpikar sing nepi ka palastrana Nini. Tenang. Cita-cita Nini pasti jadi kenyataan. Sok buru ka itu. Gera bantuan Mbah Samudra deuleu Jalumpit buru. Ningali dua jalma ngadon ngobrol, Julpikar harita mesen. Sok kainya. Sing wareg ngobrolna, ku lucunya. Rek gelut ngadon ngarobrol heula, tapi halus ketang. Badami ngajak damai jeung kuring. Pugu we damai, anggur mah gera baca. Jampe pae deuleu. Sabesa gedeng deui maneh bakal ngalayang jiwa di patempatan deuleu budak norak. Angguran mah gera tobat. Gera babalik pikir aranjeun teh geus karolot. Hayang we nyieun kaributan. Reunan ngakalakeun batur teh. Deueuh untungna atuh Nini peot. Julpikar malah nempas harita teh ku mangrupa panggeuing. Sugan jeung sugan Nini Jalumpit katut baturna kabeh pada saladar tina kasalahanan. Tapi naon hartina Nini Jalumpit jeung Nini Dempul teu narima sikap ti Julpikar. Harita Nini Dempul muncereng. Manggeus deuleu. Montong dihaminan jalma kitu mah. Ayo gera barengan Mbah Samudra ka dese tuh. Ieu budak ngora mah bagian kula deuleu Jalumpit. Memangnya Nini Jalumpit ningali Mbah Samudra teu mampu ngarubuhkeun musuh ngadon malik ka dese. Gancang harita Nini Jalumpit luncat ngabantu bareng jeung Nini Dempul narajang ka Julpikar. Julpikar bisa ngarasakeun daya panarajang Nini Dempul leuwih kuat batan panarajang Nini Jalumpit. Ku kituna gancang Julpikar ningkatkeun kawaspadanana. Teu wani nganggap enteng karena kekuatan musuh. Sedengkeun Mbah Samudra harita sanajan dibantu oge ku Nini Jalumpit, anggar teu mampuheun ngasupkeun panrajang kanu jadi lawan. Da puguh akiru minta mah lir ibarat dewana hiji jawara anu mibanda dua keahlian nyaeta dina ilmu silat jeung ilmu kabatinan. Teu kurang panarajang Mbah Samudra jeung Nini Jalumpit ngabahayakeun jiwa pikeun lawan atah-atah mah dina ilmuna. Sarta leuwih hati kitu Mbah Samudra mah apanan bisa ngambat para siluman. Ngan tapi nyang hareupan akiru minta mah eueuh nanaonan pangarti Nini Jalumpit jeung Mbah Samudra teh. Kocapkeun taruna si Malaka Bodas, lila kalilaan mah jelas. Si Malaka Bodas jadi kawalahan, da puguh di huruf kuduaan. Tapi si Malaka Bodas ingat dina waktu katukang. Gopur jeung Neneh pernah rubuh ku dirina. Tapi ayeuna daya panarajang jeung jurus-jurusna jadi beda. Geus leuwih puluhan jurus meureunang. Gopur jeung Neneh meunang kasempatan ngasupkeun runtuyan panarajangna disusul ku jarum-jarum racun aya nu nembus kana badan si Malaka Bodas. Siut terjam, tarik deg. Si Malaka Bodas tembong keur ngadalik deug mundur ka tukang. Bari tina juru bibirna aya nu ngalai getih seger keneh. Gopur jeung Neneh saleuri sabab yakin lawan lamun geus kakeunaan ku jarum racun tangtu moal bisa salamet nyawana. Eta kayaan teh saleretan katempo ku Julpikar. Julpikar hatena jadi ngalenyap. Sarta sabaraha detik balanga eta kayaan teh jadi kesempatan anu hade pikeun Nini Dempul musuhna. Sinar biru tina iteuk nagana nyebrot kaluar sakaligus nembrag kana dada Julpikar anu keur balanga. Siup saw duah deus aduh panggieung.
Julfikar ngabangkieun ka tukang bari bibirna nyengir nahan ka nyeri. Gopur jeung Nene tembong harita geus pating garajelang deui ngarangseg ka si Malaka Bodas. Malah Gopur masih bisa nyarita ngalerece kanu jadi lawan. Teu sabaraha geuning kakuatan maneh teh ayeuna mah Malaka Bodas. Tarimakeun ieu nasib anu bakal tumiba ka diri Andika sakabe dia leuh. Komo maneh ayeuna geus karacunan ku jarum racun itek posisasi ku dewek. Anu tangtu maneh moal sanggup deui lila pikeun ngalakonan ieu tarung deuleu Malaka Bodas. Tong wakas sombong. Kuring can rumasa eleh ku anjeun deuleu. Hiat. Bisa nembal oge geuningan modas ya. Hiat. Emangna Andika wungkul anu bisa ngomong bari tarung teh? Sakedeung deui Andika bakal leuseuh sia. Malaka Bodas pangaruh tina jarum racun cia. Gopur bangun anu geus yakin pisan. Si Malaka Bodas bakal leuseuh tanagana pangaruh jarum racun anu tembus kana ragana sarta nyaliara kana sakujur badan. Tur memangnya si Malaka Bodas oge bisa ngarasakeun pating jeletitna awak asa aya nu nyocok ngajadikeun kurang laluasana dina ngalakukeun gerakanana. Sadengkeun Aki Ruminta anu nyanghareupan dua musuhna jerimna jojorelatan teu beda we ti kalangkan. Sarata nu jadi lawan khususna Mbah Samudra mungguh beuki kuat jeung bedas tanagana bangun taya kacape. Nini Jalumpit minangkana lawan anu tepati berat di sanghareupanana mah sabab kaayaan dirina ayeuna ibarat nyalindung dina kelek Mbah Samudra. Panerajangna ukur wani jarak jauh wungkul. Hebat mah Mbah Samudra. Sanajan geus sabaraha kali kabeunangan tapi tetep panerajangna garang tur bayangan ngandalkeun panerajang jarak deukeut. Ku kitu teh mah wajar sabab Mbah Samudra kasanding ku kakuatan para siluman anu keur diambatna. Dina hiji kasempetan nalika dua leungeunna pacekal-cekal jeung Mbah Samudra, Aki Ruminta nyarita. Kuring nyaho. Anak kuring anu ngaran Juminten. Pangna ajal teh eta teh pokal polah Andika Mbah Samudra. Memang malah lain gitu baik. Sameme dipateni pernah disungsi heula tah anak Andika teh Ruminta. Kumaha rek malas pati ka dewek. Kuring mah lain tukang dendam Mbah Samudra. Leuwih hade Mbah geura tobat sacan nyawa leupas tina kurungan. Sabab anu bakal ngahukuman anjeun teh lain kuring tapi anging pangeran deuleu. Halah, pangeran dewek mah teu wau sa pangeran. Ayeuna mah leuwih hade urang ngadu ka sakten deuleu aki-aki peot. Saha anu leuwih sakti antara urang duaan? Kadah deui ye. Hiya. Mangsa patarema leungeun tur pacekal-cekal. Mbah Samudra nyobaan nyusupkeun tenggeulanana kana dada Aki Ruminta. Tapi ku Aki Ruminta gentak ditakis ku sapasang leungeunna. Atuh bantrokna dua kakuatan tanaga lapisan lumangsung deui geus teu bisa dipondah. Tulang leungeun pating galedruk, mata linu pikeun anu ngadengena. Duak, des, bangkieung, taligdeug. Jiga tadi deui bae, Mbah Samudra anu mundur kadorong ka tukang ku tanaga lawan. Rakatak. Mbah Samudra ngahimpun tanaga lapisan sapinuhna kana sapasang leungeun. Dina nekad leuwih hade ngadu jiwa tibatan eleh jajaten mah ku Aki Ruminta. Mustika batu hejona leungit. Nini Jalumpit anu teh tadi ngatur napasna lantaran capek kadenge ngomong bari ngareret ka Mbah Samudra. Geuning akang anu geus ngalantarankeun Juminten ajal teh teu sangka geuning Kang. Mbah Samudra gancang nembalan. Nah, tadi maneh ngadenge kana omongan dewek itu? Nyatang tu ngadenge Kang.
biadab sia setan murid aing digunasi kaku maneh si Akang. Nya naon sia teh mencerengkai modar sia Jalumpit. Anak musuh ngadon diandalkeun sia mah rasakeun ieu Jalumpit. Iya. Mbah Samudra anu tadi nama arek narajang ka Aki Rumintah ngagunakeun tanaga lapisan sapinuhna. Jadi Malik narajang kana Jalumpit anu teu sadar kana kayaan. Sarta kadenge sora anu bitu jeung ngagero panjang ti nini Jalumpit. Mangsa sirana bencar ku tenggelan Mbah Samudra. Tur eta kajadian teh meh bareng jeung ngagerona si Malaka Bodas anu awakna ngajarengkang. Mangsa narima runtuyan panrajang ti Gopur katut nene. Balukar tina jarum racun teh si Malaka Bodas jadi ilang kakuatanana. Gopur jeung nene jadi teu bisa diungkulan pangartina lantaran tina ilmu injeuman. Nini guru. Gopur jeung nene meh barang pating laliuk ka palebah nini Jalumpit anu terus rubuh dina kayaan sirana bencar. Malah nini Dempul oge anu masih tarung jeung Julpikar anu saeutik gedena rada kadeseh ku dirina harita terus luncat narajang ka Mbah Samudra. Setan alas, eta sobat aing modar sia Samudra. Yeah! Mbah Samudra anu ditarajang ku nini Dempul ngarajuk kaget. Tapi teu lila sabab manehna kudu ngungkulan eta kayaan. Sedangkan Gopur jeung nene tadi nama arek muru guruna harita jadi kandeg lengkahna. Sabab aya hiji jirim anyar datang tuluy ngarangseg ka manehna duaan. Julpikar tembong ngagugulung si Malaka Bodas anu keur utah getih. Tatuna kawilang cukuparna ku Aki Rumintah tuluy disampeurkeun bari dipariksa kayaanana. Tenang Jalu, tenang. Si Nyai masih bisa diturungan nyawana. Cikan ku Abah urang pulihkeun kakuatanana. Angguran mahalangan bibi hidup anu keur ngamuk kalancek-lancek hidup. Aki Rumintah kitu nate bari ngareret ka palebah Gopur jeung nene anu keur dirangseg ku hiji jirim teh anu taya lian ti Maemi anu karak datang. Dirina datangna nepi kadinya nalika si Malaka Bodas kerubuh. Jo buru Jalu bisi kaburu telat. Muhun Abah, punten pisan. Nembe sidik itu teh geuning Biemi. Anjeunna tangtu bedah amarana. Ningali muridna aya anu nandasa. Abdi kada enggal-enggal nyegahna Abah. Julpikar memang surti. Gopur jeung neneh teh salaku dulur sakandung. Tangtu temikeun di antarana aya anu kudu cilaka. Barang jeung pating jarungkalna Gopur jeung neneh ka tukang. Kabeunangan kuruntuyan panarajang Maemi anu harita rek nyusul tepus. Julpikar ganjang lompat ka tengah pakalaman. Biemi cekap bi. Ieu abdi Julpikar. Teu miharep aya korban jiwa di ieu patempatan. Sarta Biemi oge uning aku anjeun. Ieu Kang Gopur sareng ceneneh teh lancek-lancek abdi. Dulur urang sararea putra Abah bi. Tapi murid Ibi cilaka ku ieu dua jalma. Jeung bibi oge pernah disiksa ku si Gopur. Muhun bi, abdi oge ngartos karena perasaan bibi. Mung bibi tong salempan, Nyi Malaka Bodas pasti salamet. Nuju dilandongan ku Abah. Ngadengi Julpikar nyarita kitu, Maemi gancang istighbar. Laju nyamperkeun ka palebah Larasati anu keur dibarengan ku Aki Rumintah. Gopur jeung neneh anu memang can bisa hudang teh tina rubuhna. Tembong silih teuteup. Tuluy ngomong ditujukeun ka Julpikar. Nah, dewek duaan arek dipaehan ku si Emi, make dihalangan ku Andika Julpikar. Bener pisan. Kuring duaan leuwih hade ajal binasa.
tibatan kudu kalengitan anu jadi guru mah. Kang Gopur, cenene, ulah gitu. Eta teh bibi abdi, oge bibi salira duaan. Dengar ti dewek makan omongan Andika Julpikar. Naon maksudna ya teh? Tuh, Kak Emak taroskeun akang, ngarah leuwih eces tur jentre. Julpikar ngararet ka pelebah Amburu Minta anu turun barang jeung aduy adai katut odoy. Amburu Minta sasatna anu jadi indung, hayang panggih jeung anu jadi anak dina kayaan riung mungpulung. Langsung harita keneh Gopur jeung Neneh dirangkulan bari juuh ku Cimata. Gopur jeung Neneh babalieuran embung dirangkul teh can ngarti kana naon anu geus karandapan. Anak ambu, hidup duaan teh anak ambu. Hidup teker orok, dipaling ku si Jalumpit. Juminten jeung Neneh orok kembar. Gopur ukur geseh kurang leuwih 1 tahun, dikandung sarta dicurukeun. 1 tas juminten jeung Neneh diculik. Hidup duaan teh dulur sakandung cu. Dong nalantur nyarita teh nene peot. Dewek mah teu percaya kan omongan maneh deuleu. Gopur jeung Neneh masih keneh galak sikapna, oge teh percaya kana caritan Amburu Minta. Gopur jeung Neneh ngareret ka pelebah Mbah Samudra jeung Nini Dempul anu masih rago tarung. Ngan kayana geus pada raripuh, dada baraseuh ku beuti. Can maraju deui harita teh ngadon pating haregak bari salumengir nahan kanyeri. Duanana mibanda elmu anu meh imbang. Si Jalumpit pae teh teu guna deuleu. Melan anak si Ruminta anu harita diguna sika ku dewek Dempul. Anakna anu mana sia Samudra? Maneh montong sok ngareka caritaan deuleu. Eta si Juminten jeung oge si Gopur katut si Neneh oge. Anakna si Ruminta eta teh. Jadi maneh ulah ngalebar tanaga. Peda si Jalumpit pae ku dewek. Naon gunana urang duaan kudu mumusuhan deuleu Dempul. Ya, si Jalumpit teh sobat dewek deuleu. Dewek teu ridho dipaehan ku sia si Jalumpit na ngarti. Obrolan Nini Dempul jeung Mbah Samudra teh tarik. Kadenge ku sakabeh nu aya di dinya. Julpikar geus rek sagajleng-gajlengeun luncat ngan kaburu dihalangan ku Aki Ruminta. Malah Gopur jeung Neneh oge kongang mah hayang luncat narajang ka Mbah Samudra ngan ukur nandangan tatu ngan keur nandangan tatu di jero. Jeung dina cageurna oge duanana tangtu ngadon sosoroh nyawa. Si Malaka Bodas harita tetela bener we. Bisa dipulihkeun deui kakuatanana katut tatu di jerona ku Aki Ruminta. Harita keur silih rangkul jeung Maemi. Ambu, Hampura abdi ambu. Kusabab ngadenge caritan Mbah Samudra kitu, Gopur jeung Neneh jadi percaya harita mah. Amburu Minta jeung Aki Ruminta teh memang nya indung bapa maranehna duaan. Tiluan terus paungku-ungku bedah Cimata dilimpudan ku rupa-rupaning perasaan. Nyati waktu harita kulawarga Aki Ruminta terus riung mungpulung deui. Nya oge kurang hiji nyaeta Juminten. Tapi eta kayaan teh teu matak ngurangan rasa kabungah pikeun sakabeh anu aya di dinya. Komo 1 tas sabulan ti kajadian harita. Julpikar jeung Nyi Larasati resmi jadi salaki pamajikan bari hajat ongkara nanggap wayang jeung kendang pencah. Kituna teh sanggeus Gopur jeung Neneh bener-bener ikhlas tur ngidinan Julpikar rabi ti heula. Ngomongna teh pek we Julpikar heula ari geus paheut mah. Akang jeung Ece mah can boga implengan kana ngarumah tangga. Sabab sadar can boga papacangan. Kituna teh bari maresem. Ras ingat kana kalakuan maranehna duaan ngadon aya rasa. Anu ayeuna mah kanyahoan geuning dulur sakandung. Senengkeun Mbah Samudra katut Nini Dempul nalika kajadian patelak teh duanana nepi ka teu kahanteuna.
ajal patumbang tindih akibat tina buah laku lampahna anu malines ka diri sorangan. Tamat pamiarsa ieu dongeng. Hapunten boh bilih aya nu kasabit nami ti keur alit, aya kasebat asma dewasa kaguar tempat sareng kajantenan anu mirip, ieu mah saukur rekaan wungkul. Sarta dina ngadugikeun ieu carios bilih seueur kirang seueur lepatna tata basa anu kirang merenah pamugi dimaklum sareng tetep sing janten hiburan oge pieunteugeun urang di alam nyata yen lumakuna kajahatan moal salawasna lana. Sakitu pangintennya ti pribados permios.